Produk teh kemana nanya. Biasanya suka rumpul. Ini mah aruh. Si Rama coba telepon. Halo Mak. Ojak Di mana? di imah rek naon gitu Bisa ka dieu teu? orang kayak ditu Barudak di mana? teuing Oh, atuh kemae. Ka dieu we nu pri. insya Allah Maneh? Rek ka mana gitu? sekolahan Oh, sok. nanya tuh Siap. eh males panas sening molor Alasan nyawa. Pun sahadinya. Oh, si Atut. Sadi yuk. Akang gua wae cenah kunaon. Di reject dak teh keur Keur main teh. Akang gua wae. kali dia coba. Ih. Wae we tuh aya naon cenah. Ujang teh akang gua wae. Ye. Di reject wae. Kali di Angkatlah coba lah aya naon teh. Naon jang? Halo Tut. Kunaon di reject wae? Orang keur main kagok ieu. Ye. Atuh sok bisa ganggu lah. Orang kagok main ya. Heeh. Wah teh naon kitu ge da menang duit ieu tuh. Nah, ieu teh ngaganggu wae. Pae we tuh lila deui hirupna. Parah. Tut main game wae. Ampun teu nyempetkeun. Duh, kumaha ya bardaknya rerese duh. Sepalah, mudah-mudahan sepalah. Si Ujang telepon nih. Halo Jang, Halo lah. Di mana? di mah? Ayo cari tahu. Aya pencari tahu naon tuh? Ka di heula we. Oh, tuh siap. Oh, kurang dagoan oh. Oke, OTW. Ayeuna mangkat ya. Oh, siap. Jang. Iya, salam lah. Barudak kemarin aja. Teuing. Ya tadi cari naon tuh? Cerita baru dah.
Karet saya kalau nongkrong hiji fokus kan lagi yang hiji deui alasan wae alasan teh cenah diondang ke sekolah heeh tapi teuing teh nang-nang sekolah aya libur tuh teu marasuk akal Bismillah. Naon? Skepi lah yang cari telepon Terus kapi kok. telepon Telepon. PAW kotan Ayo mah lihat tuh. Orang bawa duit jangan aja ngopina. mali duit jadinya teh beli kopi Mari. heeh Aya di sana. aya